OTW ka ondangan tetangga imah. Nah jadi caritananya barudak ieu aing nek OTW ka ondangan atuh heudak si lain batur-batur amat jeung deui deukeut imahna aju mah nek leumpang bae. Atuh heuh budak tidak lupa ieu dangdan heula dak heja dekil-dekil teuing maka nu hajat mah isin meureun dak heja lobaan nya batur semah teh ya. Di dieu aing make kostumna dak sok make rok bae atuh heuh nya ja aing mah dak eta make gamis raribet teh ya. Laju caritana ieu kotok aing horeng budak paeh ju ieu ku aing diojol deui untungna bae ku deukeut jeung deui dak padagang kotokna bager. Atuh heuh nu penting macenna ge aya bukti deuleu ku aing geus ditetedan bae geus bising paeh deui bae dak nya di dieu deuleu aing make boboko dari nya hoka boboko. Atuh heuh jakana sangke mah dak komo gati jasa moal muat jeung di dieu tuh aing geus OTW eureureunan bae dak di jalan ge jah horeng berat deukeut ge beurat mah beurat bae. Cara nyekelna ge geus estetik-estetikan deuleu dak aing geus datang ka tempatna ieu nya ulah poho dak mendaftarkan nama. Atuh heuh jadi kampung mah dak cenah ge jaga neuleuh buku lamun urang eueuh dina buku nu hajat heueuh urang telok mere beas atuh moal aya nu mere ka urang ge. Kek ieu aing kan tugasna dak heueuh parasmanan nungguan dak nungguan laju ieu aing memeh nyokot sangu nungguan heula ieu nungguan parasmanan tah batur cenah ngaheulakeun nyokot heula laju aing kakarak nyokot tuh ulah poho dak dahar heula. Atuh heuh ja tujuan utamana mah dak ka mamana ge dahar penting dahar mah ja lumayan bae ubar-ubar asup angin ulah asup angin ai dahar mah. Biasa teh dak aing geus dangdan mah nya daging kotok ge ku aing dijiwiran bae horeng biasana ge deleg-legan bae.